Urang lamun di Tangariung ya. Tangariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah mah ke urang. Fatihah ka hiji. Yang ngaran saha ayo kadekan. Kadekan. Yang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar. Al-Fatihah. Beres emang masa kitu-kitu kene. Tengah di Arabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres bolin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh menta disalametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanna, disangkeun jeung hari menta dibere salabar, menta dibere jamuga, menta dibere mararaju, menta saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Cak nomi lumban iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh orang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae menta anteur zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi euy zarah teu bisa ilah hadorot-hadorotan kudu hadorotan mah sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh lemah ngadoa ji ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa didelegeun mah ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun mah ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni ngasagala rupa kajadian teh Gusti kejadian naon bege jati Gusti ge satu teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi cakangnya menjadi kieu budak kadoa kayak wah teu beres aju kieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb datangan ku Kangjeng Musa sakumaha kabebene sia jangan dokos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding denganmu satu hari kita bertemu rindu rasanya waduh kita mah kos gitu mata maka kabobos carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deukeut ka aing pohonya ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing teh dipeluk ku nyana aing teh dikecup ku nyana aing teh dibelai ku nyana eueuh deui
gampang omongan iwal bahasa model gitu lantarannya nama bodoh pakai bahasa model kos gitu aing teh deket ka nyana aing deket ka nyana nyana deket ka aing ulah sok diharua eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah ka aja emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh jampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya oka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu saleh salat tahajud Allahu akbar Tolin ahad Allahu akbar sadarat ESD hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan sakurang mah teh bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge ki aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang tipe tinggi deuleu jam cekna jam 2 ngel kene amat be ieu lamun lain ki aing mah teu hudang ki nyana bari ngomong di jero hatena deh ieu ki Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang dipeuting jahorenganan sok hudang dipeuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung ki reup SD eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing udang es rumaning salat ngan keur carita udang doang ya juga boga pikiran kos kitu eta hebat jaga agi teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang ki ti penting barang geus kolot ku ari mah gedeng-gedeng ki ya hudang ti penting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikirannya najan nu sok hudang ti penting mah rasul jadi sok hudang ti penting mah nabi jadi sok hudang ti penting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh Allah taki-aki tah karena hudang doang geus jadi wali tapakur kos gitu teh tapakur kos gitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok aing anu mantuk aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat ngene di blon-blon penmannya jeung sekolah pan teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kamisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dideukeutan ka Allah masa kumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarru DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter pinter aya di aing segala rupa di aing lik sanu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing juga abdi aing mah pinter jasa dicaritakeun naon coba alam aing mah nyaho dicaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisa anak abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting delok hudang abdi mah bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting delok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi mah maca sholawat tuh
abdi bodoh tapi kos pinter, itu pinter tapi kos tu bodoh. Gusti ku bodoh abdi mah yang diselamatkan we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka. Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung dek lumpat ka surga Gusti. Ya Gusti dek jalan mana minta jalan abdi tuh kan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi dek lumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha tarangsana kumaha meureun itu bodoh kan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajen ku kumaha embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk udang naik kajen ku kumaha abdi mah dibeulem embung kajen ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga dah kajen ku kumaha jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh. Atuh pan kamun kadang kudu pinter mah setolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang dia kebelar aja. Tapi tetep bae ku kabodohannya hana Allah ngalem atuh geus itu. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh ya karasa amal abdi mah teu bara ragus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah dia salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rubangan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajen kuku mah ge sia de kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen kuku mah ge eueuh tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cek jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunahkeun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta ngan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta ngan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beus teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit dah jahanam mending bodoh sama kos itu sia emang henteu nyokot deui Bang embung aing mah sia aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu cocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh surga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu buang aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha khusu bae kajen aing mah teu khusu kan penting mah tarang hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu teh kadeuleu sakieu hideungna urut taon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna naon bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga di mah ngomata jongeng ka tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Gusti antep kan salah Gusti eta ngomongan bodoh nyanan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing Bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus parah adapun ge di ka neraka geus sagedeung lah tah aing mah cenah kos kitu doang sebel atuh geus geraeun ka surga aju ka neraka nah
iya kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa masa orang ngadoa aja menta ulah sok kajung ngariung bau datang ke orang naik gigi yang lama turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasan geus naik orang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalauna datang ka malik ngadoakeun teh ku baredeg ka kiai Malik dilanat cadang atuh ngadoa mah kada salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ya tangariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji jangaran saya ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene teman di Arab doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanna disangkeun jeung nu hari men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men tadi saralamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin anu eta ye cak nu milum mani ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang ku urang mah geus engke mah ngariung ieu bae ieu wah bener pas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh orang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae minta anter zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi euy jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorotan kudu hadorotan sia cicing didinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene tapi dengan itu mah di Arabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah di Arabkeun make bahasa urang mah apa ulah datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya zarua bae ulah datang zarah ya ka abah ye hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu itu tapi bener nih malah ganjang nu bodoh teu kudu ese-ese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh kene wali geus kieu bae bang wah Junet tuh kanyawan gua aing teh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nya boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ngulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing nang ngaji di Cilowok aing mah ye datang kana Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah saya Masya Allah geus ulah saya datang ka urang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah teh ikhlas teu nyambung sarua bae cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah saya boleh tak contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti anteukeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwihnya aku kabodohan anak geus diamburan ku aing cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi ti tanggal lempeng-lempeng
ngalempang-lempeng lain waktu kos gitu dakwah ngaji lempengkeun engkenya menyerap hari hajunanya keur kieu aju disalahkeun mah nganyana gatung ke moal daek ngadoa deui ceuk ku pangeran ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah hari keur